aya Bu. Ka dieu melong na eta mamik. Tong dipelong aja. Tah ka dieu tos ninggal ka dieu. Tos taduang da can. Palingan anu teu eureun ngagayem eta tadi. Wios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu di baju hideung mocel we teu eureun-eureun, nu ditiung hideung. Atuh ibu balangah we meureun duka mikiran hutang. Garadu sametan. Hoyong lunas. Balayar we anjing. Sawang sulan deui assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Amin. Tak gitu da teu mayar enteng jang amin wungkul ngan hoream. Hoream sawios nu hoream tong maksakeun ngan upami nu hoyong mangga. Wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Wa hasin a'malana bidzikril Qur'an. Wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawang sulan deui wa qala Nabi Muhammad Rasulullah anibu ila rabbikum wastagfiru min dunubikum wajtanibu anil ma'asi fi sahril harami wa huwa rajabun. Hadratul kiram, para penitia penyelenggara acara pangaosan anu judulna raja gitu bantuan setik-etikun kudu aya gawe tong mocel wae hayo hoe mocel da beak pulsa mamual aya nanaonan wangsulan deui para penitia jantan sanes sajalmi matak disebat para teh upami sajalmi mah penitia penyelenggara tak gitu margi muludan, rajaban, pangaosan sasihan, mingguan, seueur panitiana. Diteun abdi ge dikepakan da seueur panitiana. Nepi ka poe ieu can rajaban. Musyawarah we hayo. Halau waraya musyawarah. Tong aneh jeung tong kaget ti bareto nepi ka ayeuna tiap-tiap reng memperingati Maulud Nabi, memperingati Isra wal Mi'raj anu nyangkut kana ayeuna di antawisna urusan umum sok telat
sok lila seperti ngabangun masjid da ku sararea lila anggeusna diteun abdi ge genep tahun can anggeus masjid nah da ku sararea abdi nyeun imah ku sorangan 3 bulan beres lila anu ku sararea mah abdi kamari basa nikahkeun ngonang dangdut encan ayeuna jaipongan encan ayeuna kuda rengong da ku sorangan anggeus tuntas musyawarah teu hayo-hayohan sakali we tapi ayeuna rek rajaban musyawarah geus 6 kali siap rajaban siap ngonang ajengan siap duitna jempe we kabeh halo ada gitu sararea ge boro-boro batur abdi ge sarua jeung lebar atuh deuk mere teh da gede saeutik teh wah lebarna bilang dinya teh teu kakantun al mukarram para alimil ulama wal asatid tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama ketua pemuda dharma wanita dikawit atasan sampai bawahan anu maksad abdi tokoh masyarakat nu paling luhur di wilayah bapak kepala desa nu paling handap bapak RT itu wajib kita hormati dikarenakan mereka itu tokoh masyarakat orang nomor 1 di RT ieu Pak RT aya Pak RT alhamdulillah aya Pak RW aya alhamdulillah Pak Lurah oh tadi ge sareng Pak Lurah abdi da diteun abdi mah biasana lamun pangaosan umum sapertos kieu Pak Lurah mah langki aya margi lega sadesa teh ngider aya papayeun Pak RW harita nyeri beuteung teu hadir harita Pak RT nyeri huntu deui ngan sawios da aya masyarakat nah gitu dikakantun ibu-ibu bapak-bapak pemuda pamudi marurang kali anu melong nu teu melong rupa-rupa da jelema aya nu geus heuai aya nu teu daek cicing uyak-uyakan we tadi aya bapak-bapak udud de aya atau abdi mah rupa-rupa anu ngadongeng aya nu ngadongeng teruskeun tong eureun bunga lamun jelema ngadongeng teu jempe-jempe berarti jelema calager ibu daramang terus ngadongeng da jelema gering mah baroraah ngadongeng sidik abdi mah atoh teu kapengaruhan kudu ngadongeng atoh sidik ge kan tenan anu nangunyar geus 2 kali itu emokna ge padahal abdi ge karek ge itu geus dikitukeun kieukeun deui cangkeulnya cangkeul alus teh cager ya oh berarti ieu nu hadir nu cager wungkulnya berarti nu teu hadir teh nu gering doakeun nu teu hadir singgara calager ya robbal eta ieu mah alhamdulillah jalmi nu darama hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat ihwatul iman bil khusus nu hadir dina ieu majelis umumna segenap warga masyarakat nu aya di wilayah Kampung Leuwi anu ngadangu kana ieu pengeras suara margi sapikeun mah tarik ngan cepil jalmi seueurna taro tu geuning kabaca jadi sapikeun patarik-tarik cepil jalmi patorek ngan lain toreknya antotorek ah gitu haneuteun nu torek mah bonge nu totorekan mah api-api kadeng ya sapikeun tarik paling-paling ngageunggeureukkeun saya tanya di mana eta geus eta teh pangaosan di Leuwi Gugur oh ajengan ti mana nya nam kita tanya sok aya di dieu tanya sok barang bere ka abdi atuh boro-boro kanu jauh kanu deket ge hirup nut paehos da sebenarnya mah jadi ajengan menjadi ustad sedih atuh Bu sok di Leuwi Gugur aya ustad teu ka masigit tong lila teuing 3 poe we leungit da gujrud sakampung ka mana nya Pak Ustad cacakan ustad kedul teu ka masigit mencret lain kedul halo raya mencret
lamun ustad teu ka masjid teh lain kudu diomongkeun, kudu dilayat, bisi mencret bere dialet, bisi jangar bere bodrek, ABC sarantuy, jarum coklat sabungkus, duit malah 1000. Angeus lamun gitu. Sok aya di dia nu kitu aya. Eueuh moal. Mata kajengan nyebatna ke kiai, kiai teh bedug lalawara. Kia kulit kai ai kulit jeung kai bedug. Ari ka bedug saha jalma nu resep. Anu resep teh anu bulan puasa we rek disiksa ku sararea. Anu butut dihalusan, anu kenor dipanteng, anu molongo ditamal, dari diteungeul jang. Gera pageto bulan puasa mun panjang umur. Amin. Tengeulan gedong dong gedong dong gedong gedong dong gedong dong gedong. Beak bulan puasa leung ka jobong. Sugan leut opatan ka mana ceuk ngalayat bedug. Duka sok aya ngalayat bedug dara. Percis seperti gitu. Mata ka hartos wabdi tadi. Dabdi geus geus kabayang di antawisna. Upami cukang lantaran sabab biah teu aya para ustad para ajengan silaka bakal kumaha nasibna budak-budak. Kantenan ayeuna 2024 sanes tahun genep 8. Tahun 2024 mah era globalisasi, era informasi, internet dan lain-lain sebagainya. Pamika pungkur mah tahun genep 8 nepi ka tahun 73. Bujang-bujang HP pan televisi gitu gaduh aya ge hiji di teun abdi ambek kupan. Sakalian lalajo tinju Muhammad Ali ge pan mayar salawe saringgit harita teh. Mal apaleun ulah leutik ieu mah. Bari make aki-aki digogotong inget keneh. Teu aya pengeras suara seperti nu ayeuna ieu disebut ge lawong pan bareto. Nah ngarah make jeung ngadongengkeun ka dinya apandek eusina anu tadi gara urang dongengkeun ku abdi. Da ieu teh eusi nama pangaosan judulna Rajaban da babari. Halo Araya. Eusina pangaosan judulna Raja Angeus. Naon atuh raja teh presiden, ariban, gilining. Angeus gitu teh. Jadi presidenna gilin naon ngaranna? Anu koneng di jalan ini. Anu koneng geluduk naon teh geuning ngarti ngahaja para penitia penyelenggara acara diayakeun rajaban anu maksud jeung tujuan keur ngarenovasi akhlak manusia khusus nu aya di ieu wilayah umum muslimin muslimat tina rancung akhlakna supaya jadi lemes sadayana amin da gitu. Mata rajaban renovasi akhlak muludan cuci akhlak sehari-hari mingguan bulanan eta teh keur ngalalempeng akhlak. Bahwa ieu mah jalmi soleh sadayana ge. Bentuk ieu mah bentuk soleh hade akhlakna ge. Kantenan ibu-ibu mah calon surga wungkul. Beda ku abdi katinggalna. Ieu mah tara menta duit ka salaki ge. Halo Araya. Mulai dinya rada lungguh. Ada jadi jelema lamun abdi menjadi awewe meda gampil upami janten istri. Kuncina mah dua we taat ka Allah jeung ka Rasul turut ka salaki anggeus surga bagianana. Istri mah maot carogena ridho teu pernah nyeri hate udhulul jannata siti sok geura pilih lawang surga anu dipikahayang ku anjeun. Teu aya lalakina mah dongeng kitu. Saha lalaki maot pamajikanana ridhoeun hak asup surga aya teh aya? Teu aya. Lah nah ibu melohoknya. Reuwas meureun itu aya nu lol-lolan. Halo. Alah heudeuk ka hareupeun era. Da geus kaharti dina pangajian mah Bu. Ieu mah gaya tuh legeg ieu mah biasana pangaosan mah di ditu cicingna teh. Dina pangaosan mah paling betah jeung ayeuna ngareunah diuk di tukang. Maksudna balik pangheulana teu era. Beda jeung dina lalajo.
mun dina lalajo nonton naon we di antawisna kasidah dan lain-lain sebagainya teu ngareunah upami teu dipayun laras Bu tak gitu. Tapi ayeuna mah wios da ieu mah sadayana ge wah jalmi bagja wungkul margi nu hadir teh bakal kenging opat rupa perkara. Hiji nu hadir teh bakal menang berenuk apal berenuk berti kidul berti kaler ngagunu ke bari syare teu ngaji pisan mocel we terus geus anggeus mocel hees we di mana nyai tos pangaosan di mana ustadna pananyakeun ti kepakan Pak Haji Saifullah naon judulna duka teuing na di mana sare tanu kitu berenuk we aya deui jelema nu hadir ka dieu teh meunang berkat berarti kidul berarti kaler blus we kanu hajat bek barang hakan balik we anu kitu ngaranna meunang berkat aya deui nu meunang berwek ada lin kasar berarti kidul berarti kaler lumpat teh kanu poek silitoel balik we isukna teh neang we palebe kawin we berwek nu kitu araya berwek aya deui anu hadir ka ieu tempat teh bakal menang berrahmat. Abdi gaduh kayakinan ieu sadayana muga-muga sing kenging rahmat we. Naon margina margi awetna kabina-bina teu aya pihargaeunana di mana jelema geus dirahmat ku Gusti Allah apapun naon wae perkara nu dipenta pasti bakal dipasihkeun ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal hayang naon atuh ibu meni akur pisannya hayang naon sih ngan abdi gaduh kayakinan ieu sadayana nu hadir hoyong kenging rito Gusti eta da upami teh hoyong kenging rito Allah mah deuk naonan tengah peuting ngopieun eueuh laras da ngagoda atuh Bu tibareto basa abdi ka dieu geus sabaraha taun ka dieu basa Rajaban nu taun itu geus kahalangan ku 2 tahun ditanyakeun teh ceng mana cauna ngora keneh cenah Pak Ustad eta geus 2 tahun cau da teu daekeun kolot teuing nya eta cau kolotna sabaraha taun nya eta halo waraya geus cicing ekeun bae Pak Ustad dalin deuk kadon barang dahar ka dieu ge ngarti abdi ge teu aya saurang ge anu tujuan ti bumi ka ieu tempat rek barang leueut rek barang tuang teu aya jadi dongkapna ka ieu tempat teh ngagugu kana panitah ti Gusti nyaeta judulna pangaos naon nyaeta eusina pangaos judulna raja sakaligus ta'ziman wa takriman lil Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad eta bangga dina hate teu aya anu gaduheun nabi sareng rasul anu kenging predikat diisrokeun sareng di Mi'raj teu aya dongengna bade ka mana ibu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Adam aya teu aya ti kawit Nabi Adam napikeun ka nabi akhir zaman nu 124.000 nabi dan 313-nya nabinya rasul cuman satu yakni Kangjeng Nabi Muhammad ngan saurang bari bisa teu aya deui bangga luar biasa da kedahna mah lebetna teh kana keajaiban dunia kedahna mah ai Kangjeng Nabi Isra Mi'raj mah teu disebatkeun keajaiban dunia anu dia lebetkeun mah piramida emas di Mesir di mana Candi Borobudur di Prambanan di Jogja eta we disebut keajaiban dunia keanehan padahal justru keajaiban dunia anu luar biasa mah tentang kisah kejadian Isra sareng Mi'raj gitu bantuan Isra sareng babari naon ari Isra lempang naon ari Mi'raj naik sakitu jadi Isra teh berjalan lempang jeung berjalan teh eta keneh
Isra teh berjalan, Mi'raj teh berjalan teh kapayun, naik teh kalu, berarti kedah maju ka hareup naik kalu. Tak urang maca eta. Hakikatna Isra Mi'raj itu di antawisna urang memelihara miara ladang perjuangan Kangjeng Nabi di Israkeun di Mi'rajkeun ti Mekah nepikeun ka ayeuna di antawisna Palestina, ti Palestina tebin ka rop mustawan Sidratul Muntaha, alam lahut malakut jabarut tapikeun ka parat ka Sidratul Muntaha, hasilna ngeta salat 5 tah urang miara salat. Nah ada Pak Ustad abdi mah salat osok nya sadayana ge abdi yakin ya osok anu osok. Halo araya anu osok yakin abdi ge sadayana salat mah osok anu osok ngan miara itu boro-boro salat teh dipiara macakan emlak pare tong dipiara pare can jadi pan eceng genot pangheulana kadang-kadang gagajahan pangheulana jadi parena mah peneken nih gagajahanna mah geus jangkung pan can ngadenge di dieu melak ka mana ceuk melak gagajahan aya teh aya diteun abdi ge memeh ngawur bortol karek diawurkeun jukut geus pangheulana jangkung bortol peneken nih pangheulana jangkung jukut tah urang ge kitu di antawisna salat memeh didirikeun anu ngagoda ngaganggu supaya hancur leburna ibadah salat teu saeutik anu ngagoda ka urang sararea. Nah maka kusabab sakitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dina wengi nu ayeuna ieu teh urang miara salat anu 5 tah catet ku sadayana da gampil atuh di antawisna nyatet we balik we keun mah teu kudu loba ilmu mah hiji ge asal hafal pan ieu teh aya ibu-ibu ka dieu bapakna henteu aya bapakna hadir budakna teu aya budakna datang indungna jeung bapakna eueuh da teu ngaguluntung teh hese jelema bujang-bujang batur di antawisna abdi sangkun bojo sangkun anak beda ide beda pendapat beda teori beda teknik ngankeun bae da tujuan mah sami tujuan mah sadayana nu hadir ka ieu tempat ti kawit panitia penyelenggara acara jeung penyandang dana termasuk anu hadir sadayana sami tujuanana mah hoyong kenging ridho Gusti nganggo pelantaraan ta'ziman wa takriman kana di Isra jeung di Mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad eta. Nah teu dibahas ti mimiti oh eta mah bagian di dieu tina baina mahumma fi hijri inda baiti mudzaji'an baina rajulaini ida atahu ja'a Jibril wa Mikail wa malakun akhor eta mah bagian di dieu moal poe malah anggeus satu kaburung acayeuna ge 3 kali euceuk itu geus aya nu nyusut acai bege wihos halo raya acai ngalaworana kira-kira kumaha pangajian be lain enteng pangajian teh pangawasan teh hargaan teh mahal ai mahal teh langkan ka sorang bujeng-bujeng anu jauh anu deket ge aya nu teu ka sorang ka dieu da abdi mah gaduh kayakinan ieu teh jalmi nu dimulyakeun ku Allah sadayana ge amin hiji cirina nu dimulyakeun ku Allah teh mesi keneh ngahiji roh jeung jasad hiji tah hirup ngaranna ibu harirup keneh ari bapa hirup eta di antawisna bunga hate ieu ngahiji jeung jelema harirup eta teh modal nu gede da lamun geus lesot roh tina jasad maut ngaranna uang geus teu boga nanaon diteun abdi nu pangkayana di kepakan lesot teh roh jeung jasad geus teu bogaeun tanah satu mak teu bogaeun balong teu bogaeun mobil teu bogaeun imah sagala rupa ge teu bogaeun terkecuali anu dibawa teh ladang pagawean keur nalika harirupna aranjeunna di alam dunya eta di antawisna
tawe ladang ada mal masjid madrasah nyantun yatim piatu fakir miskin jompo meser karpet Al-Quran nyantun ayeuna ngurus putra eta we ladangna sugan teh mal aya ladang nanya ngurus budak aya ibu kan bae na capek ge da ladang na badak ngan ulah beri di Ciwit Tungkul aya mere jajan ka budak malotot pidato ditungik maneh teh jajan pagawean teh nyaho bapa maneh teh geus heubeul eueuh gawe yeuh cetot dicocok halo raya cocok duit beak budak gering sajabanati eta mala naon Gusti Allah mika bendu ka eta istri mangka ngutus ka Gusti Allah ka malaikat turunkeun azab kami ka eta istri tak sing ridho lamun barang bere ujang anak king geulis aduh nya teuing dedeuh teuing tah ieu teh artos kanggo anjeun sok gera jajan naon nu diwikahoyong ku anjeun sok gera ngaos bageur juh gara ka madrasah muga-muga we anjeun teh sing soleh soleha berguna nusa bangsa negara jeung agama ridho teh mere duit kanu jantan putra teh tah ieu keur guru anjeun 2 batang bikeun rokokna teh ieu ABC wayah na keur mama mah can kitu bejakeun salam ti mama ka pa guru ka pa ustad tah ieu omat bikeun tah eta nu hade aya di dieu nu kitu aya caduh teuing wah ayeuna mah jigana teh ayeuna mah jiga di teu abdi dikepakan jiga gebrag tumila buru seut ka madrasah teh uyak tika lieur ningali jelema teh lobana les teu nya sajiji acan pan kitu ayeuna mah bogoh naon geuning bogoh anjingeun geuning sok tingali anjing keur bogoh ka bikangna dibaberi ke ka mana kae deuk ka reuweung deuk ka balong deuk ka diunag we geus teu bogoh hare-hare we deukeut dia taina teh kitu di antawisna tamaka kusabab sakitu di dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dina wengi ayeuna ieu heulaanankeun we dari runayana nama tadi dibaca ku kori kari nelaah we tadi gini kadang ku abdi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil eta bentes sekilas maha suci dat anu parantos ngaberjalankeun ka hambana yakni Kangjeng Nabi Muhammad laelan dina sebahagian penting minal masjidil harami ilal masjidil aqsa jadi penting teu penting jeput jadi sebahagian penting rek teu aneh jeung kumaha matak da cek abdi ge kadahna mah disebatna teh ieu teh termasuk keajaiban dunia sedangkeun ti Masjid Haram ka Masjid Aqsa wae segitu jauhna Masjid Haram di kota Mekah, Masjid Aqsa ayana di Palestina, aratos terang Masjid Haram. Aya dongengna Masjidil Haram di Cimencek aya teh aya. Matak kamari ka abdi nusulan. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj abdi ngebahas Mekah. Da langsung ka abdi ngacung, Pak Ustad cenah punten we. Cegeng naon jak? Ieu teh cenah rujuk rajaban cegeng muhun. Hayo cenah ngadongengkeun Mekah, nari kitu cengkeun kumaha? Mun cenah pan ieu teh rajaban cegeng leres matak abdi ngadongengkeun Mekah teh rajaban. Cenah naha hari Kangjeng Nabi ti mana mimiti berangkatna? Cenah ti Masjid Haram. Ai Masjid Haram aya di Cikajang ceuk abdi. Halo araya. Masjidil Haram di Cikajang aya. Kangjeng Nabi mulai berangkat di Cikajang. Eta aya polontongna. Jadi Kangjeng Nabi teh keur dihapit tadi geuning aya. Dihapit kedua pameget Ja'far jeung Hamzah, Ja'a Jibril wa Mikail wa malakun akhor. Ieu mah sekilas ngarah tereh da lila lawara. Lila ieu teh ayeuna ngadongeng eta teh matak maaf saja hapunten kasuhun bilih ibu hoyong terang datang we ka abdi. Harorean jauh teuing kekepakan kan di dieu aya ngan datangna nu tadi syaratna. Bujang-bujang kudu barang bawa teu mawana naon ge kalah cangkeul ngagerwanan ge mangga kasadayana warga masyarakat khususna nu aya di Cigugur di Leuwi Gugur ayeuna geus waktosna pangaosan
diantos kasumpinganana bapak-bapak para pemuda jeung ibu-ibu ka ahli pangaosan. Kumaha ceuk nu teu ahli, daing mah teu ahli, cicing we di imah. Halo waraya, tingali di mana usum pangaosan caricing di imah eta teh can ahli pangaos. Robah ngagrokeunana engke mah. Ka sakabeh jelema tah umat Islam nu aya di leuwih gugur nu irungna dua jeung ngangseuna, cepil dua jeung ngadanguna, soca dua jeung ningalna, nu can pernah pangaosan anu taratuman ka masjid meungpeung harirup keneh yu ayeuna kadarieu ka sakabeh jelema. Engke mikir manehna bieu ngagerokeun ustad di masjid ka sakabeh jelema, lamun aing teu init berarti jurig ceuk manehanana keneh. Halo waraya, naon sababna? Sabab maaf-maaf saja manusia itu makhluk sosial, satu sama yang lain saling membutuhkan. Jadi amaluna amalukum teh lain laku di leuwih gugur engke di akhirat. Tong cerewet da Gusti Allah ge teu cerewet nyaah we kan kumaha ge. Heuda ustad ge nyaah kan kumaha ge. Laras ibu. Model indung ka anak nyaah kan kumaha ge leres. Kanu bager nyaah, kanu teu bager nyaah, kanu kasep nyaah, kanu goreng patut nyaah. Ibu boga budak 3, anu 2 kasep, anu 1 goreng patut ger dijual dihilikeun kana engkol. Aya teu aya? Jual goreng patut rupana budak teh. Ngan urang mah lain kitu di antara lamun budak soleh nepak dada. Duh, budak teh jeung kasep, jeung pinter, jeung geulis, jeung pinter. Ngalaka mah saha teh ya indungna teh aduh. Lamun budak goreng adat juga bapak sia goreng adat. Mulai embung di dinya teh. Budak teh ceulikna rada jebrir, ngalaka akinya ceulikna. Sok akina sok miluan harita. Halo waraya. Efek teh budak teh belet nggak ada di abdi mah ustadna goreng. Nah, ada teu miluan sakali-kali acan. Padahal alus jeung goreng budak ayeuna di antawisna soleh jeung teu soleh budak tergantung kesolehan kahadean indung jeung bapak bud sakitu we. Sabab di bareto nepi ka ayeuna nepi ka kiamat we. Abdi can pernah ningali tina dapur awi bijil iwung haur. Nya kitu deui tina gunukan haur, tina dapur haur can pernah aya bijil iwung awi. Tina haur-haur, tina awi-awi. Da tina gunukan cau amon deui tara kaluar cau raja. Tetep nu kaluar mah cau amon. Alus jeung goreng budak tergantung alus jeung goreng indung jeung bapak. Da budak mah teu mirip ka indungna pasti mirip ka bapakna. Mun teu mirip ka bapakna ka indungna, nyata ka indung teu mirip ka bapak teu mirip ulah goreng sangka. Halo araya. Tak gitu dari budak mah kumaha adonan, kue mah di mana nya. Halo araya adonan. Sawa kue mah kumaha adonan jeung kumaha loyang. Adonan asin kue nage adonan manis gitu diantarana. Atuh loyangna kemang eceng kue nage loyangna kemang ros can ngadenge loyangna kemang eceng ai kuehna kemang ros aya teh aya. Urangna sok amak lamun budak baragajul ngadat kakara nunjuk ai sia ngalaka saha wang kelang teuing nyamual ka saha atuh nya ka dieu ngalana. Eta di antawisana Numawi diajakeun peringatan Isra sareng tak keur ngomekeun eta. Di mana eta asalna? Tina salat. Nah, da jelema anu geus diomekeun salatna mah geus ngeunaan kana syarat rukunna minimal maksimalna di antawisna geus lillah teu aya naon-naon insyaallah makbul jeung mabrurna salat kaituna tanha anil fahsya wal munkar. Luar biasa Pak Ibu sadayana. Nyegah tina sakabeh fahsya jeung munkar adalah ku salat hiji. Nomor kadua
ngahilangkeun ego dina dirina masing-masing. Salat mah egois. Pan urang Jawa embung eleh, salaki embung eleh, pamajikan embung eleh. Anak embung eleh, indung embung eleh, egois. Dina salat mah teu aya. Hiji ta. Nomor kadua keur ngaratakeun makhluk Allah, khususna umat Islam dipayuneun Gusti Allah, teu pangkat, teu rakyat, teu kaya, teu sangsara, teu nu pinter, teu nu bodoh, rek ustad rek copet, dipayuneun Allah mah min nafsi wahidah, sajajar sadayana. Laras Bu. Nah yang nilai yuk laras coba tinggal sholat imam nama tukang ngarit ngan paseh maca Quran hari makmum nama ayah pacamat dinya di tukang cek iman dawalab dolin cek camat najis ayat amin wes ada anak bari jajaranana sok tinggal teu ditanya KTP dina lawang pantok di mana rek abus ke masjid heug ditempo KTP, Pak Camat, mangga tipayun Pak Camat, tipayun. Ditinggali KTP, Pak Lurah, jajaran kedua Pak Lurah. Pas ningali jelema beunghar, juru belah kidul anu beunghar. Ketua pemuda, jajaran kaopat. Pak RT, juru Pak RT. Kurunyung teh aki-aki rarampeolan, luar weki, luar, hanapeun bedug. Ayat saya. Dina salat mah di mana jelema geus menghadap Sang Pencipta Gusti Allah teu kaya teu sangsara rata sadayana tempo ruku tempo sujud supaya egois anu aya dina diri masing-masingna dihilangkeun supaya salilana di mana dipaparinan kanikmatan salilana syukur ka Gusti di mana dipaparinan ka musibahan sobar salilana ka Gusti sakitu dengan dua jelema cager syukuran diganyar gering gede kasobaran diganyar sakitu da kabeh ge ieu teh ibadah wungkul ibu ngiceupna ge diganyar ku Gusti Allah melaungna ge ka abdi diganyar gede ganyaranna ge melaung nu pidato mah saha wae urang mana wae paparihan nadotan bunga teh ningali ustad ganyaranana dibandingkeun jeung sedekah kuda 1000 dipake perang gede keneh melong ustad matak aya nu pidato teh pelong ai can tunuh mah ai geus tunuh mah entong ngan panon ngagoda ningali ustad lengut tunuh ningali artis bray caang nah ada panon teh pinter sok ningali duit bray caang ningali Quran liur nya teh halo waraya liur teuing da teuing kunaon da kana duit mah can ningali jelema milang duit bari nunutan halo waraya milang duit bari nunutan wah paribusana panon teh kana duit mah duka kunaon boro-boro batur abdi ge da sanjarua we kana duit cekas ningali duit mah da apal panon teh tuh da ningali duit mah jeung teu kudu diganyel panon teh sugangar diganyel henteu bentes we lamun ningali Al-Quran liur Bu da ngagoda dedinya teh abdi we ningali parawan bray resep ningali nini liur padahal mah da sarua halau waraya nini cicing mah da engke mah geus ka surga mal jadi mal aya nini bakal jadi ganteng naon bakal jadi cereng deui amin tah gitu ieu teh ahli surga sadayana ge haroyong ka surga oh bakal didoakan ku abdi sing ka surga abdi pangheulana hoyong ka surga teh hoyong enak atuh beda jeung di leuwih gogor surga mah di surga mengagerentes seutik hayang dahar kari am hayang inum kari regot kulit manteng teu peot non ayeuna huntu beres teu ompong susu teu as teu ngamai can ngadenge di surga aya susuna ngamai dek nanaonan ka surga ai ngaramai mah susuna jiga nini mending di leuwih gugur we halo waraya nah tad meni di ngamaikeun ibu lah lumayan teh ngamai ya geus kaharti ku abdi ge eta teh dek teu ngamai kumaha ti peuting dioprek bapakna ti beurang anakna nya ngamai atuh sidik eta teh ubaran mujarab teh
lamun boga salaki teu daek hees laan kutang antelkeun susu kana beungeut lamun teu tibra harita keneh gagal abdi ngadongeng. Nah Pak Ustad geus ngalaman barora hese sidik sakayeuna aya pangabutuh hampir diperkosa da gitu maaf saja ngan abdi geus ngarti teh kurang duit kitu gawe teh halau waraya kurang duit da abdi mah apa lamun pamajikan sarena ngaringkal kurang duit mata abdi mah tiap beuk sare 2 lamar we nu beureum jadi lempeng we hesna teh bisi teu percaya mah percayakan we engke balik ti dieu bari malam Jumaah halau hidup malam Jumaah. Jadi hasil Isra Mi'raj mah kudu gede ganjaran, amin. Panggede-gedena ganjaran daripada sholat duha, daripada sholat ayeuna tahajud, leuwih hade adus unggal isuk-isuk. Ya, astagfirullahaladzim. Catat ku sararea, sholat mas duha mas sunat, sholat ayeuna di antawisna tahajud sunat, adus mah wajib. Berarti badag adus hidup adus bisa-bisa seri peperihan mah duit eueuh ieu teh balik ti dieu mah nyaut tanda ieu teh hutangna teh atuh dah katingali ku abdi mah ieu mah jelema hutang unggul kan bae buah nu penting mah kabayarnya kabayar we hutang an Bang Emok mah bisa mah eureun eureun ngariweuhkeun teh jeung nyilakakeun daripada ka Bang Emok manganjuk ngajieun ka Bang Sila sakalian. Tah kitu mun bisa mah eureun nya usahakeun. Usahakeun we bisa teu bisa ge entong saya aya we. Urusan dunya mah ibu tong dipikiran asal diikhtiaran pasti aya. Ayeuna mah geus sugih mukti berat beunghar loba dahareun mah Bu. Tibatan ayeuna teu aya tuangeun leueuteun kalah teu katuang teu kaleueut benten sareng taun 7 hiji taktik genep 8 tu tanyakeun ka Abah kanu pangkolotna ti tahun genep 8 di ka tahun 7 hiji pasakatnya baheula wah atuh da pamuda teh nu kararieu teh eueuh nu sakola eueuh nu masantren naha bujeng-bujeng neangan huy boled we sirung huy boled beletrok di opi atah-atah abdi ge hayang dahar ngeunah teh ngalatong ngeret ecet-ecet dibeuleum we wah kasir teh dibeuleum eueuh opieun eueuh deungeuna balong mah loba teu bari toge lauk aya ngan teu meunang diala ku Abah amek abdi ge teu meunang mah hayang lauk ulah amek Abah keur lebaran jang eta we nu hejo anu hejo teh alus orokan teh atuh itu nu colat dicirian ai itu nu belang eta mah kembang balong mada hayang lauk ulah ujang mangala cingeuk teh anak bogo lieur sampai jeput menang 3 selde cingir aduh emak ieu menang 3 duh urang pasak bogo 3 waluh we setengah 2 kilo cacag bulu truk dikulub ai bogona mah beak we jadi cai abdi mah ngakanan waluh we harita nah ada tempo lebaran tadi bedahkeun da beak ku sero ledis sabenerna mah justru jelema pedit beak jeung nyawa-nyawana dah hayang loba harta banda masyaratna mah kudu bahager amin sok geus sing bager jelema lebar ditambah mun pedit diciwit sakitu antenan ayeuna bulan Rajab sedekah hiji dibayar ku Gusti Allah 70 hiji dibayar 70 mata lamun ibu sedekah sabatang diganyar ku Gusti Allah 70 batang mata ayeuna we balik ti dieu sok sabatang ewang bagi sedekah ngan eta teh beuki gede ganjaran beuki haroream teh karasa ku abdi haroream beuki gede ganjaran beuki haroream model pengajian da haroream da ganjaran ge gede da ibadah panghadena salat anu leuwih ti salat nu leuwih hade ibadah tolab ilmu pangaosan nah teu aya dongengna saha jelema memeh salat wajib deuk init dihampura dosana aya dongeng kitu aya teh aya teu aya salat memeh salat zakat puasa haji memeh dilaksanakeun geus dihampura dosana aya dongeng kitu aya teh aya tapi pangaosan maninta qala liyata alama ilman gupiro lahu qabla ayah tua
sahaja lemah anu maksud jeung tujuan rek pangaosan tolab ilmu ngaranna memeh ngalengkah geus dihampura dosana. Luar biasa, amin ya rabbal. Sahaja lemah berangkat pangaosan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj min kulli khotwatin ibadatu sanatin. Salengkah jelema pangaosan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj salengkahna sami sareng ibadah sataun. Amin. Bari sabaraha taun sabaraha lengkah ewang ngan ngagoda nada getek bujur apaan setan ngoceak atuh. Setan teh abrag-abragan ya wae lah aduh cilaka urang leuwih gugur rek dihampura dosana Gusti cek setan muridna ka setan guruna. Kumaha carana tong loba dongeng maneh ka itu da akal loba mawa batu tilu hiji sagede peureup anu dua sagede kaleci anu sagede kaci mah talian ku bola talikeun kana bulu panon jelema nu til belah luhur anu sagede peureup ganyelkeun dina bujurna matak dina pangajian mah sok tingali teu ngeunah diukna ge kitu we katoer pil kopas halo waraya kopas muslimuna nakis katoer pil kopas muslim cangcaya batina kayakinanana cicingna di majlis taklim gelisah seperti cicingna manuk di jero kurung. Sawangsulna muslimuna kamil kasamak fil mai. Upami muslimna yakin dina batinna calikna di majlis taklim betahna seperti cicingna lauk di jero cai. Ai lauk di jero cai sok harayang arulin keluar. Sugan leut aya lele ka itu genep. Kamana euy le ulin balongna leutik caina kiruh hakaneunana eueuh eta lauk betah di jero cai sabab lauk fitrahna cicing di jero nah gitu di dieu ge sarua dahareunana eueuh dahareun eta eueuh halo apaan Pak Ustad dun tadi teh atuh da lindek ngadon dahar jangan keur ngabobodok panon teh Bu. Sabab abdi saumur sagede kieu can ningali jelema nu nyapek bari kerek. Aya teh aya. Da panon teh ngagoda beak gayemeun lengut tunduh naha apaan batu nu sade kaleci digantungkeun lep hees. Aya teu sare ateul cangkeul. Korea mah tuh dina pangajian mah gede ganyarna ieu teh taman surga pan ieu teh malaikat raqib atid haulan hailan jaulan jailan di kamera lain kamera ieu. Ai kamera ieu mah araringis pilare mangkani abdi kikieuan wae. Sabenerna mah tong disalahartikeun da piraku nunjuk ku 5 di kieu-kieu nya hiji atuh. Nunjuk mah di mana ge hiji nya di kieu-kieu. Nah gitu alah diomongeun zaman namanya. Geus tong loba dongeng ari urusan eta menyebut kumaha ibu we kumaha bapak gitu di antawisna abdi ge nyolok manu aya we colos dongjon araya geus we eta mah tong baka dipikiran ayeuna mah kompanye mah dina bulan Rajab mah hiji dalil dibaca ku abdi tadi anibu ila rabbikum sok sararea ayeuna mah urang balik ka Gusti sakali deui urang balik sararea ka Gusti sagala perkara sagala pagawean anu hade kadah dasaran dina tekad hate niatna karena Gusti eta poin kahiji ayeuna mah karena Allah we da sabab ibu ieu karena Allah cangkeul teu karena Allah cangkeul da mending karena Allah ridho cangkeul teu ridho ibu rarido sarua da sanajan teu ridho ge da anger cangkeulna mah opieun eueuh sarua model ece ayeuna di antawisna ibu kulem sareng bapak di imah ridho reuneuh teu ridho reuneuh halo waraya masih adu glajar ge anger tempo reuneuhna mah melenung sugan da ieu mah teu ridho reuneuhna teh kempes we aya teu aya da mending ridho
model bapak mere duit kanu jantan bojo gara dangukeun ye bah dengekeun masihan artos ka bojo keur nganapakahan kulawarga ridho beak duit mah teu ridho dicokot beak mending ridho mata kabi mah varianan artos kapun bojo saumur-umur ge ridho we nah da dicokot teu ridho ge nyembak beak we nah dari awewe makana duit mah irungna teh jiga anjing pelacak kan anak make jeung seuri da nya tong kasinggung halo araya apal sote abdi saumur sadek ieu can pernah leungit duit kapanggih we nyeuseup atuh da teuing kunaon pangambungna teh nyeuseup halo araya nyeuseup kadua leungeunna neor leungeunna teh kitu kana dompet mah kana pesak mah nyasar matak dibalas ku bapak tengah peuting dikoprek we terus halo araya dioprek. Nah ieu teh bapak-bapak si juara ngoprek termasuk ieu nah ada abi macan pernah eureun ngoprek ibu sok dioprek tara wios dan nu boga geus cicing hiji tah kumaha teh carana niatan dina hate karena Gusti sing ridho we Pak ta eta penginten balik teh kadua ibu biasana popolotot bubun celik kasalaki wala kasalaki mah keung bu kasalaki mah keung atuh tinggal we Siti Khadijah sakali-kalina teu nyodoran cai ka Kangjeng Rasul pedah harita teh Kangjeng Rasul tos tawaf terasai da harita teh anjeunna teh mikot ti Tanaim tos sai tahallul uih we ka bumi dongkap ka bumi bari hanaang ka cida haus pas ngareret bojona nuju wirid subhanallah 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 Kangjeng Nabi bingung miwarang ka bojo atuh da bojona keur wirid leos we ka dapur nyanak cai ku nyarira ngan teu dileueut di dapur dicanak ka jero langsung dicanak tadi tangeuy pas bade dongkap padeu salengkahkeun deui kareret ku socana ku soca Kang Siti Khadijah koceak teh badi jengalungkeun tasbih ngoceak haneueul ceurik jadi bari apa nama afwan ya Rasulullah aduh salira nyanak wawantunanan nyanak eut ku nyalira na kunaon salira teh na benu ka abdi wawantunanan make jeung nyanak eut masur Kang Nabi lain benu teu ngewa teu nanaon kami mah bingung we sabab deuk nitah da anjeunna ge keur wirid kumaha saur Kangjeng Nabi wirid mah sunat aurad mah sunat ngaladen caroge mah wajib deuh ka abdikeun bari salengkah deui aya urang leuwih gugur nu kitu aya teh aya aduh bapak kunaon ninyuh kopi ku nyarira sok aya nu kitu tuh tingali jang bapak maneh hideng ayeuna mah berarti kamari gelo salaki urang hesenya model hayang gitu hese salengkah deui langsung dicanak abdikeun hayu sok dicanak bari tungkul afwan ya Rasulullah mangga nyengakeun deuh atuh ditampi garing ti koro hayo pidato atuh ari cai can dirgot-regot tutupkeun deui bu bisi kabita emah nya mah biar tilin geus sare emah nyaring deui baik bah halus ngan abdi mah teu kapangaruhan ku jalma nu sare abdi mah teu kapangaruhan ku nu sare teu kapangaruhan ku nu ngadongeng henteu nu ngadongeng atoh jalma cager wungkul jalma nu sare bunga abdi mah da ustad teh tugasna teh nenangkeun hate jelema lamun jelema sarare berarti tarenang hatena duh barobok duh abdi mah jelema rika sare kabeh sidik bunga ngan emak ge nyaring deui itu bisi ya mah bisi gitu eta tah oh jadi balik teh eta balik anu tuman gosip tah ini mah balik lain jadi hayo jadi wasit saumur-umur kanten ayeuna rek pilihan ayeuna umum lalawora bahaya na ge bea kadaek hayo we nuduh batur salah jiga wasit urang teh tibareto nepi ka ayeuna teh karek jadi wasit nah tingali wasit sirilik ngulon sirilik ngetan terus lulumpatan
naon nu didelekeun kasalahan batur we hayo halo waraya sugan anu bener digeunggeureukeun teu anu salah we hidup wasit can ngedenge aya wasit prit aya naon alus euy main bal aya teh aya anu salah we wasit mah bajek satik prit na pirikik aya nongtot prit offset jadi urang mah ti bareton nepi ka ayeuna teh karek nunyuk-nunyuk ayeuna kasalahan orang lain sementara sorangan teu diperhatikeun tah hasil memperingati Isra Mi'raj nu ayeuna ieu mah kau anfusakum awak urang heula we omekeun oma tong hitung tatangga tong ieu mah nu diperhatikeun teh rumah tatangga ai rumah tangga diantep bapak tinggal si itu geus meuli di kursi bari SBY kursina ge sebenarnya maaf saja anu boga kursi empuk SBY ge cantang tuh bisa didiukan nah atuh tingali cager awakna tawa gering da boga bisul 7 memal ngareunah atuh da larasnya bo mata ku abdi kamari geus didongengkeun urusan duit ayeuna maaf naon duit dunya jabatan ilmu eta mah saya kulakan ti Gusti Allah geus dikulak masing-masing sakulak geus aya kulakanan dasar benar mah jalma anu hade mah anu narima kana pamasti pamere ti Gusti sakitu alhamdulillah ta eta nu hade na pisan urang menempo we ka batur hayo terus we ningali tangga hari ayeuna tempoeun teu ditempo jekuk ti tajong bahaya jadi ulah ningali we batur ningali diri we diri sorangan ngeunteung maneh teh awak geus gede geus kolot geus 60 tahun can lilir-lilir tina goreng ka Gusti Nu Maha Suci cik maneh teh ayeuna mah geus meujeunna we dek neangan deui naon atuh tah kitu kuduna mah tah ieu teh hasil memperingati Isra Mi'raj teh kadinya jadi entong loba teuing jadi wasit nempo kasalahan orang lah kudu optimis dina hate boga keyakinan urang sararea anu tobat anu balik ka Gusti Allah bakal menang pangampura ti Gusti dalilna wa may yaghfirud dzunuba illallah moal anu ngahampura kana dosa-dosa jelema terkecuali Gusti Allah eta pinten baribu sadayana jadi optimis nate kudu saperti jelema tukang nguseup kawahangan dangukeun jahang sapertos tukang nguseup kawahang sagede mah teh ka mana mah nguseup ka mana wahangan siap nya jujur siap kopi rokok bari nganyuk di warung korang badag di dinya teh ai menang beunteur ngan hiji halo waraya ngan istiqomahna mah teu katulungan kudu ngusep di wahangan da kajeun dileled caah ngacedog halo waraya maaf saja da nu istiqomah mah kitu para ibu sadayana cicing me tah urang teh kudu optimis seperti kitu. Nah, kemana mah ngusep di mana wahangan nyieun wahangan henteu melak lauk henteu nyieun wahangan henteu melak lauk henteu naik korangna badag optimis boga keyakinan dina hate di mana ngusep pasti menang lah lauk tah tiap-tiap urang balik tobat ka Gusti Allah pasti boga keyakinan dina hate bakal dihampura dosa ku Gusti gubrag anu kadua wastagfiru min dunubikum sok sararea urang balik ka Gusti Allah teh ku cara menta pangampura tina dosa-dosa terhadap Gusti sabab urang teh urusan dosa mah bari sadayana loba sararea saya dosa anu kaitu mah da inget keneh dosa mah boro-boro dosa anu gede nu leutik ge emak jeung abah baheula basa keur bobogohan inget keneh nepi ka ayeuna abdi ge harita jeung indung barudak nepi ka ayeuna apal keneh harita ngan anu bareto mah bobogohan ge jang beda jeung nu ayeuna modern kawin encan we patangkep-tangkep diheulakeun ka darajat poe ahad ka itu efek teu dikawin
bareto mah emak jeung abah nagalengan sawah we, abah ti kulon emak ti kaler bari ku carecet halo halo araya inget keneh abdi melanceuk abdi ditanyaan teh ngeluh ke bari metikan eta sama ditampi moal kieu we jempe eta we tos kawin 40 poe karek hade baheula lanceuk abdi apan bareto mah babari noong panimahna ge ku bilik bareto mah ayeuna mah modern bareto mah ku bilik abdi mah jelema biasa da sangsara ku duit mah eueuh matak tahun 70 mah kaciri jelema beunghar jeung jelema sangsara kaciri harita mah nu beunghar mah imahna ge ku tembok di teu abdi sakampung Ciherangan hiji imah nu ku tembok Abah Haji Bahrudin ramana Pak Haji Asep di antawisna Abah Haji Sujani we di palihanna almarhum teh kitu di antawisna maaf hiji imah nu sarareami mah abdi ku bilik we ti handap bilik ti luhur awi tangkarakeun tangkubkeun tehelna ge ayeuna ku awi lain tehel naon teh poho deui ngaran teh tah palupuh abdi harita kacepet kanyut harita apan bareto mah yang kiih ujang narongrang pas ditololkeun abdi ngalengkah cetot inget keneh harita tah halo waraya dalam di pikiran kalebah dinya barudak ayeuna geus malaen mudoraka ieu mah usum salat ngabring salat usum pangajian ngabring pangajian narek naon deui ujang anak ing ayeuna geus sugih mukti berat beunghar loba dahareun mah jeung eueuh jalma nu sangsara ieu mah beunghar sararea bareto mah jalma nu sangsara mah atuh Gusti nu agung da baju ge hiji abdi ge hiji abah abdi ge hiji baju hiji calana hiji bari kolor calana teh sakieu ieu calana kulhu bari tina wadah tarigu harita teh inget keneh ka kebon eta kolor teh deuk ka Garut eta salat ge eta mata rek salat parosot tunana palang dada nah da keur salat teh rantu ya kolorna palang dada halo raya palang dada bakatku eueuh lamun jelema berpikir kalebah dinya geus mal aya nu doraka urang leuwih gugur bakal syukur nak bebeakan kanu makawasa bareto mah paribisayan aduh sedih lem diitung ma abdi ge harita keurhet nyangan samping butut we karawek recep ngarah naon mak jang tempas ieu teh da bareto mah teu jiga ayeuna modern ge atuh da bareto mah kancing teh nu geus 5 rupa ngecos atuh tah sarung dewe tamal teh genep paling alus teh pege tamal genep teh samping ayeuna mah Gusti nu agung sugih mukti tina angoan tina tuangeun ngan ayeuna teh pahili saeutik tuangeun mah kapungkur mah tuangeun anu legeg teh nu royal teh nu kaya rencangna ge daging lauk anu hararade we pindang anu sangsara mah abdi ge jeung tarasi we tarasi ge gede milik yang celek sedek ieu dicampur kejona ge jeung nu bau teh jeung sampe buruk bukan naon poho deui da lah naon da nya heuh oyek tah dicampur da heuda eueuh atuh kejona ge bato kadienakeun campur jagongnya bah heuai dahar teh deungeuna eueuh kejo jagong tapi hari rupen beuh ka ayeuna nah ieu teh mantan sangsara wungkul ieu mah nu geus karolot halo waraya mantan sangsara anu kieu rada ngalaman ngan kahanapna saeutik buntutna moal apaleun tuma anu ngajarentul dina ka dieu moal atuh deuk teu tuma kumaha da buh hangit awakna ge atuh da ai kolor hiji atuh deuk diseuseuk kumaha genep minggu sakali nyeuseuk teh matak tuma teh ngajaregluk sadek ieu abdi ge keheul-keheul teuing mah diseupan jerengkang tah nah make jeung ngadongengkeun ka dinya supaya jelema areling syukur balik tobat ka Gusti tah ieu pangpangna mah generasi muda dah mundur majuna ieu kampung tergantung para pemuda hidup pemuda lalawor ieu pemuda teh aya pemuda algejos aya pemuda kampos aya pemuda harapan bangsa amin tah ieu harapan bangsa ngan bisi pamuda lok-lokan ke masjid wajar lamun dina buah mah ngora keneh buah ngora mah kajian turunan aromanis hasem halo waraya hasem matak lamun pamuda lok-lokan ke masjid hasem wajar tapi lamun geus kolot lok-lokan ke masjid
tah naudzubillahi min atuh tingali kok buah nu geus kolot lamun geus kolot geus asak haseum keneh buruk kaituna keung abdi mah matak diantawisna maaf-maaf saja diteun abdi upami masjid heurin tunggal berjamaah ge heurin pagonyok-gonyok atuh heuna lawang pantok tiluan matak percaya maaf-maaf saja habis itu percaya mending arulinnya ke Mekah di Mekah mah sugih mukti berat beunghar Mekah mah paboro-boro jelemana ke masjid di leuwih gugur mah matak hese kudahareun teh jelemana paboro-boro kana BLT beda ipis lamun pengumuman mah tadi ti beurang ke jam 11 saparapat rek dibagi duit 600.000 ewang beas 12 kilo daging hayam saparapat jeruk 1,5 kilo moal anu kaliwat ka dieu. Oh, karena duit penting kunaon da eta we ti udang saren pika sare deui nu kabayang-bayang duit. Halo araya duit. Bari duit teh liurna tabina-bina da lin ngareunah loba duit teh nu karasa mah cenah abdi ge da ngalaman kungsi loba duit liur Bu. Liur jeung lila ngalamna ge. Miceuna mah sakudu harita beh liur matak tong neuneun duit nu teu boga mah. Halo araya. Hanadak naon tong neuneun duit anu henteu ini teu boga dek neuneun naon cicing we geus eta nu ayeuna kahiji balik ka Gusti kadua menta pangampura tina dosa-dosa terhadap Gusti astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya nukatilu wajtanibu anil ma'asi gara jauhan tina perkara-perkara nu kira-kira mata ngajadikeun dosa fi syahril harami dina bulan haram wa huwa rajabun nyaeta bulan raj samentawi sagitulah anu kahatur nuhun kana paratosanana meungpeung can babatukan da sakedeung deui bakal babatukan beda tung saya nu melong ge beda katinggalina ge babatukan dedeheman karasa ku abdi ge lamun keur ngadenge aya pidato leuwih saeutik da keheul lila euy pidatona ngan lamun abdi keur pidato mah ngareunah meungpeung can babatukan leuwih hade eureun heulanan sorangan billahi asbil haq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.